Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui tepang deui sareng Asep TV. Dinten ayeuna Sim Abdi bade ngumpulkeun carita-carita anu aya di rerencangan sakitar abdi. Sateajana Sim Abdi kuring nyungkeun dihapunten samudaya kalepatan. Bilih aya cariosan anu rada cawokah da maklum orang Sunda. Eta ciri khasna wilujeng nonton SKS, status komedi Sunda. Audin Siap. aya babaturan nawarkeun mobil Eropa. Lagi syuting. Mobil Eropa Mobil apa? BMW murah euy 5 juta. 5 juta. Heeh. Dengan 5 juta. Heeh, supirna setirna belah kenca. Setirna belah kenca. Heeh. Are gas jeung remna belah katuhu. Naik. Naik teh. Atuh hese meureun. Anis, apal singkatan SPBU teh? Apal. Tapi aku nggak mau ngasih tahu Ari S naon? Sarana. Ya, bukan ya? Bukan. Naon kode nggak mau. Solar. Woi, fokus. Solar. Solar. P. P. Pertama, Heeh. W. bensin. Terus U. Uyu Busia. Uyu Busia. Suka tadi uyahan. Bun. Asa aya anu manggil saha eta teh? Iya, paling dia. Asep TV aya naon jang? Bade naros sih Naon mah. naon? Entong minta duit weh. Moal ieu bade naros. Sok atuh. Pami saantos emam teh urang teh Heeh. maca naon eta teh? Terus mama macana ge alhamdulillah datos wareg. Nah, ceuk Pak Kiai mah kamari basa mam di restoran geuningan astagfirullahaladzim. Ah eta mah kiaina ge meureun ku naha nya? Bisa kitu. Tagihan. Tagihanana. Atuh eta mah di restoran mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya berada di Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka ngabebeak duit. Sombong amat. Saya bingung nanti mau pulang. Rencana saya mau beli mobil. Kebetulan yang saya inginkan itu antara Pajero dan Fortuner. Saya masih bingung kelebihan dan kekurangannya. Apa kelebihan dari Fortuner? Apa kelebihan dari Pajero? Untuk itu, kepada teman-teman semua, tolonglah saya minta bantuan dananya. Kan direkam mal ya. Apa? Boy. Caritakeun aya tukang beca. Nah, tukang beca eta teh pas di tengah jalan teh anu sepi teh di pengkolan eta teh. Cenah mah cek beja mah aya kenapa kunti gitu. Sok aya kunti. Nah, bayangkan geus boleh curiga begitu rek laki ka pengkolan aya awewe. Wewe, Aya awewe. asli eta wewe. Asli awewe eta. Bu panjang Beli. Eureun. Kenal teh kenal. Kenal. Begitu gok tukang beca teh nya. Tadinya. Neng, keur naon? Ieu nu ngantosan aya nu ngalangkung, si awewe eta teh.
Bade ka mana gitu, bade mecer nasgor. Ayam dagang naik. Ya aya. Mecer nasgor. Ayo atuh naik. Mangga atuh. Naik. Pas naik tas si awe teh nya, kan Awe beca teh. Gampangan ya, awet. Penuh kendaraan teh ya. Kepaksa. Begitu naik. Nah hilir tah bau kembang. Curiga ya. Tukang nasgor teh nya. Curiga. Buah-buah ieu kunti teh ya. Bawa we terus. Lumayan daripada Lumayan daripada eueuh. Haneut kan saya teh. Gitu. Dok ka tukang nasgornya, begitu nepi ka tukang nasgor. Dahare bareng diperhatikeun we teh ku tukang beca teh nya eta si awe eta teh. Bener cenah ieu kunti ieu mah leumpang lagi cenah. Ah, teu bae we cenah gitu. Makan we. Ari geus dahar kitu nya. Dahar teh. Dahar gitu teh. Pura-pura si tukang beca teh da nyaho eta kunti teh nya. Neng. Ieu akang teh nyandak artos. Itu artosnya di nu beca cenah. Teh artos heula nya pake mayarna. Pura-pura tangaleos tukang beca teh. Terus naik beca. Blusot we, kabur. Kabur Tukang becana. Da asli nama teu boga duit. Da asli nama teh teu boga duit gitu. Da mikir da eta we kunti teh. Heeh. Nah, pas itu teh ada si awe curang film. Heeh. Mayar pakai naon cenah gitu. Si kuntina teh. Si kunti teh bayar pakai naon cenah. Pas itu teh dibayar tuh si kunti teh. Dibayar ka tukang nasgor teh. Tukang nasgor ngambek. Goblok cenah tuh bener dia teh. Oh, itu mayar pakai daun. Pakai daun. Mayar pakai daun. Tadi dinya rame. Gonjlong di lembur. Tukang nasgor gelut yang kunti. Gara-gara teu mayar. Mayar pakai daun. Kunti tidak beradab. Hatur nuhun ka wargi salam dunia anu tos nonton ieu acara SKS. Ulah hilap like sareng subrekna.